Sip. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini. Alas itu tungguan ku abah teh hayang penjawaban satu paragraf teh. Ali bek teh geus sajam leuwih bah ka tuluh sare we da tuluh. Saparagraf teh lila macageuna teh Mang Jojo. Macageuna teh lebih titi saja. Tuluh sare we abah teh kebeteung disebeur. Tak di Jambi ka Bang Harun yang bahasa Indonesia Bang Harun atau sahur tacan Mau ngertieun bahasa Indonesia kan? Kudu kumanya Bahasa Indonesia geus sahur acan naon sok? Atau sahur belum gitu maksudnya. Apos mah bahasa Sunda kan teh mah. Sudah sahur belum? Kalau belum sahur harus sahur dulu ya. Di Jambi Bang Harun. Ibu Ida, Ibu Ida hilap pun ngomen wae ka Mang Jojo. Ibu Ida di palih mana cenah Mang Jojo teh lingih teh. Tah mah bae bahasa Sunda ge bisaeun. Abah mah cari di kampung nya, kampung Nangora, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Amangan kali Ibu Ida. Pamajikan mah boga nganyantri abah mah itu teh. Kali amangan atuh beli lamun teh manom keneh beunah punten nyebutkeun Ibu Ida nya. Punten pilih lepat gitu. Pokona mah lamun teh mah anom keneh di aku budak kan gitu. Budak abah. Lamun geus papadak kolot di aku dulur. Aku dulur. Lamun alit keneh pisan mun teh dianggap incu atau adi gitu. Adi atau cucu. Ugah cenah Mang Jojo, sahur Mang Jojo. Alah sahur ya di saung Mang Jojo Melaan monok di dia hayang ngaliput Mang Jojo keur sahur Mang Jojo. Dek yang lagi sangu teh Mang Jo. Mang Jo. Mang Jo. Iya atuh sapa heula ba eta Pak Harun ti Jambi. Oh, Pak Harun ti Jambi. Atau bahasa Indonesia mau ngertiin bahasa Sunda mah. Gimana kabarnya, sehat? Bagaimana kabarnya, sehat? Jang Harun. Abang iya kita heula yeuh. Masak nasi dulu. Masak nasi dulu. Sahur Mang Jo. Sahur. Jang Harun. Jambi di Minang kan ya. Di Jambi. Sana naon kalau bisa bahasanya bahasa Indonesia cenah Mang Jojo. Insyaallah. Dateng ngartieun tapi nya resep cenah nempuan video Mang Jojo, resep ngiluan ngaji cenah di majelis taklim wa tazkir al hikmah cenah Mang Jojo. Nuhun pisan. Kadang heuan anak dulur. Sahur. Sahur jangan. Anak dulur. Cek Mang Uwan sia ngomen Mang Jo. Kumanya. Mang Jojo cenah ayeuna geus jadi artis ngaku keneh cenah ka abi budak dulur. La ilaha illallah. Tong boro-boro ini jadi artis jadi taneuh oge abang ngaku. Pasoengkeun bisa tutung Mang Jo. Eta usikeun bisa tutung. Saeuh. Tunggu sae eta gimana? Tuh, gangguan sahur ya. Iya nasina udah mateng. Nasina udah mateng. Ngaya anu maripuh mini oge anu aya weh disyukuri. Abab dunya mah di udah gelumpat di daguan cicing. Neangan kasanangan kudunya mah tibatan senang kalah ripuh.